Iya teh abi nembe weh ti tukang sayur guys. Aya meureun jam 7-an mah, tapi jam 7 wengi nya, sanes jam 7 enjing-enjing. Ieu teh abi tadi meser cengek eta teh sakitu teh 4.000 atau 3.000 nya dicampur nu beureum sareng rawit, terus abi meser eta sawi sakitu teh 3.000 mirah yang diseueur eta. Aya meureun 3 kalieun masak mah. Terus jengkolna we duka 8 duka 9 tadi teh. Hilap deui pokona mah. Ieu si sawina ge ku abi dianggona ngan saalitnya guys, moal seueur teuing da kanggo mam ayeuna wungkul ieu. Hai, assalamualaikum. Biosnya salamna pertengahan daripada henteu sama sekali, kadang sok hilap guys. Tah di dia abi teh nuju ngarajangan si sawina, sawina atos beres mah terus si cengekna pindahkeun ku sabab bade dikumbahan sakantenan kitu nya, kan bade dianggo kanggo masak si jengkina. Lanjut we abi teh ieu bade ngeuretan si jengkina, jengki alias jengkol. pengharum ruangan kamar mandi nya guys anu moal leungit-leungit. Saurna mah aya nu masihan terang cenah lamun hoyong teu bau kitu kamar mandi anu minum kopi luwak uhun ya meureun. Tapi abi pernah minum kopi luwak tetep bae bau jengkol. Teh tos beres we nya si ngeuretan si jengki nanti lanjut bade dikumbahan sadaya terus dikumbahan mah lanjut abi bade manaskeun minyak kanggo ngegoreng si jengkina. Tah minyak atas panas lebatkeun we si jengkina nya tuh. Itu jadi seueur pan jadina. Pokona mah enak pokona mah ieu teh abi teh masak wengi-wengi mumpung bapana si Dede can uih kitu nya. Keun we si jengkina tinggalkeun lanjut abi bade ngadambel bumbu sambelna ieu nanti jengkol teh ku abi bade di sambel hejo kitu nya. Cuma kan cabe hejo nu arageung mah teu aya kitu nya di tadi di warungna ayana cabe rawit tos abi teh mesera ieu nu aya we nya. Tah bumbuna teh abi ngangge cengek hejo terus kemiri terus bawang beureum sareng bawang bodas pasihan we tomat seperti biasa abi mun masak kos kitu nya. Wih deui kana jengkolna atos asak tuh lanjut we diangkat ditiriskeun. Tadi teh hilap guys kudu nama abi teh ngagoreng sosis heula malah jengkol ti heula. Jadi we engke teh teh sosisna anu kadua mun engke teh si sosisna sosis rasa jengki nya moal kataknya mainnya. Tadi dia sosisna ke atas asak lanjut we diangkat ditiriskeun kitu nya. Lanjut we bade numis bumbu kanggo si jengkina kitu nya ieu teh eta teh katelna sanes gosong ya tapi kabarangsang sami we getaknya. Kabarangsang pedaseunna rada ageng kusabab kan buru-buru soalnya sakedap deui jam 8 pan kaburu uih bapana ge kaburu uih teu aya mam teu aya laukna kitu beuh na capek-capek digawe cenah eueuhna naon ieu mah kitu sok komen kitu. Tadi pasian cai terus pasian sesening gula beureum gula bodas terus mecin terus penyedap rasa nu kararit we pokona namanya segala we diabruskeun ami enak. Lanjut diudak aduk gitu nya supaya bumbunya tercampur rata tong hilap dilap-lap seperti biasa gitu nya. Tah ieu lanjut ka kompor sabelah di kompor sabelah teh abi bade eta nyayur si sawina tadinya bumbu nangengan bawang bodas sapotong sareng gula sareng bawang beureum hiji atos moal diladaan da. Kusabab abi mah lamun teh aya sayur teh asa aya nu kirang gitu nya mun mam teh kudu bae sayuran gitu nya. Bawangna atos leungit atos asak malabatkeun we si sawina masak sawi kieu mah dahan teu lami sakedap ieu paling ge nya terus pasihan we cai kitu nya saalit ulah seueur-seueur teuing bisi ngojay pan. Jadi cenah ge aya nu nyaros teh mah cenah ge cenah ge sing seueur caina ami ke mamna jeung caina we wungkul. Tah uih deui kana si jengkolna teh tos asak gitu abi diasan heula da bisi kurang naon kitu nya. Ih benih seungit bau ka mana-mana ieu teh peuting-peuting tah jengkolna atos asak lanjut we dipindahkeun kana piring. Abi mah leuwih resep mam jeung nu kieu daripada jeung dagang daging malah enak nu kieu mah karasana nikmat gitu mam sareng nu kieu mah terus tambahan sayur sambal col beuh mantap tah di dieu ge sayurna atos asak bade di paehan we komporna nya tadi ge tos dibumbuan nya cuman teu ka B D O gitu ya. Tah ieu atos asak sagala sadayana gitu aya sayur sawi terus aya jengkol sambal ijo lamun cek abi mah tapi duka cek batur mah. Tah terus ieu sosisna kanggo si Dede we sosis namanya asa pira aku dibere sambal jengkol budak leutik.